dicurhatkeun we ieu nya. Curhat jeung curhat we aduh heueuh komo usum hujan di ieu mah curhat usum hujan di dapur nya bari ngopi bari udud ngeunah merenah teu maninah aw pokona mah jeung yes ngeunah mah usum hujan ge mah ngagibah ieu ngopi udud ngeunah merenah jeung semah di hareupeun imah nya. Urang curhatkeun wae ieu supados teu lila teuing nya sok urang galeongkeun budalkeun curhatkeun deui. Isuk-isuk ngagibah berang peting ngagibah rek sarek teu weleh ngagibah kumpul di teras imah jeung semah mending ngeunah ngagibah nepi ka ngabudah ngagibah ulah ngagibah kade bisi nimbulkeun fitnah ngagibah ulah ngagibah kade bisi manjangan leta ngagibah aya kumarenah jeung ngeunahnya ngagibah eta. Isuk-isuk ngagibah berang peting ngagibah rek sare teu waleh ngagibah ngumpul di teras imah jeung semah mending ngeunah ngagibah nepi ka ngabudah ngagibah ulah ngagibah kade bisi nimbulkeun fitnah ngagibah ulah ngagibah kade bisi jangar kana sirah ngagibah merenah jeung genah bari ngopi bari udud ngeunah ngariung heueuh aduh ngagibah ulah ngagibah kade bisi nimbulkeun fitnah ngagibah ulah ngagibah kade bisi manjangan leta isuk-isuk ngagibah berang peting ngagibah rek sare teu weleh ngagibah udah ngeunah ieu ngagibah ulah ngagibah kade bisi manjangan leta ngagibah ulah ngagibah kade bisi nimbulkeun fitnah isuk-isuk ngagibah berang peting ngagibah rek sare teu weleh ngagibah ngumpul di teras imah jeung semah mending ngeunah ngagibah nepi ka ngabudah komo ieu lamun bari udud bari ngopi ngeunahnya omat ulah ngagibahnya yu dadah yu bye bye aw